Anak muda yang bangkawara, tengah dengeka omongan Ustad. Aduh. Hidup kurang dengan awetnya. Oh iya. Insyaallah, dak duit ngebadeg cenah. Mantap. Salut gue sama gue. Aing salut ka aing gue. Aduh, mantap jasa lah. Isu urang ka pantai lah. Boleh lah. Oke, siap. Orang bukan mobil heulanan mobil. Aya amung tuh jeung Anton kernaonnya. Coba teangkeun ah. Karena naon? Pak Ustad. Hei, ieu geus jam baraha? Geus jam 6 kurang. Kadang dege magrib. Geus geura balik. Lah, atuh magrib mah magrib Pak Ustad ngan mau kami. Atuh magrib mah magrib Wahai anak-anak muda, bertobatlah kalian sebelum terlambat.